pengalaman sejak emaknya hayang nyangu wae mah kudu mirun dinu hawu nya geus hideung halalotor beas tage eueuhan deui si Apih teh ka mana ya. Mak, ada Jang Aceng ke mana? Jang Aceng. Tadi mah mah ngomongna rek di tukang cenah marab entong. Ya aya mak, ka betu piarain teh aya. Sing bener neangan-ana. Muhun mak, atos ka piarain teh aya. Piraku. Muhun, ka betu piarain sekali teh aya mah. Nang geus ka mana tuh? Duka, ben terang mah. Maka jeung duka kan jadinya teh lanceukna asuh nu bener atuh ka Adi teh. Tapi tos seueur mah, piarain teh aya di pangkergen mah. Bawa Adi di dinya teh pundung meureun. Pundung kunaon gitu mak. Kan tadi ku mah teh dicarekan budak teh dah hayang we jajan. Coba jajan dah hayang nu mahal ka mall deui nu kumaha mall teh mah ge teu nyaho rupana. Ayo urang tangan. Ayo. Ni hariwang mama. Ke kota ulin dapat duit ya. Buru-buru lempangna metere ka panggih. Bu Haji bade ka mana Bu Haji? Iya geura meuni hariwang nyebut nama adikna eueuh cenah si Jang Aceng. Ari tadi pamitna mah rek Eta si ditukang. Siki salah. Tadi ngali kali itu tuh mamawa tambang Bu Haji. Innalillahi. Nah keur naonan di ditu? Teuing da tadi teh bari lewe kali itu tuh. Sok teh hari itu tuh. Ayo buru urang teh. Ayo. Nuhun. Ya, mangga. Jang Aceng, Ujang Aceng. Kamananya eta budak? Gusti nu agung dihesek di teangan teh. Mak, itu Aceng mah tuh, mak Aceng. Gusti ya Allah, astagfirullah eta budak keur naonan. Istighfar Ujang, hei. Ayo kararuh ayo cinta ayo berarasa Ya Allah, Ujang, nanaonan eta didinya. Hei, istighfar hei. Jang, tideng Ih, dipikanya ah teh nya. Eta bisi cilaka tong dikituan. tadi mage lah Ah, terus maksudna ieu nanaonan? sok di bararuli wae ku kolot dua anak lah tau si Aa tapi keluar deui lah Naon ieu nyalakeun lanceuk, sok teh pararuguh pisan didinya mah. embung lah pokokna mah cicing Geus besokkeun, ulah ka dieu bisi ngabuk ieu keur amak ieu cicing ulah ka dieu Ujang, ieu geus istighfar. Cing Sing lah nyebut ingat ya Allah. Rabbi Ujang atuh Ujang ieu. Ingat. Ya ditulungan ih. Halangan budak adi teh. Ingat yuk. Ieu, dua anak innalillahi. Bisi doraka tong dikituan. Gituan, geus. hari kada itu Ih, ari kumaha itu? Kaditu kumaha? kaditu Bisi cilaka geus ieu dengekeun omong indung mata kami. kada itu Ya Allah, astagfirullah. cicing darempokeun pokona mah Rek nanaonan. Cicing nanaonan. Gusti, agung. Silakan Loba ingat. istighfar. Ya Allah, ya Rabbi, ieu budak rek nanaonan. Oh, Adim. Api ka mana atunya? Ieu bapana deui budak lelayu. Lalieur kieu nya. Aduh, Gusti. Ari si Api ka mana kumahakeun boga adi ya Allah. Durus tadi dagen mah. Coba Jang. Sok ngahariwangkeun wae geus rek nanaonan deui atuh ya Allah. Cariting kada itu si jauh lah cariting lain ngajaran sakali Sing nyaah Istighfar. Kumahakeun eta Istighfar, tambah. istighfar. Sakitu leutikna lebar. alah Gusti Agung aing ge suluh eueuh aing minyak eueuh aing dari pokia alah dunya aing si Aki kalasa eueuh di tingkah mana si goblok teh aing ge poh ungkat atuh Siti aing ge mah tah Geus picilakan ieu. Istighfar, geus. Gusti Agung nyeri alah Gusti Agung saha deui ke teh alah itu aing Gusti Agung Allahu Akbar ujang mami alah tulungan mami kunaon ieu cok aduh aing jadi suku aduh kunaon teh suku teh ya kiki jadi Gusti Agung eta tamang saya teh bunuh diri sek bunuh diri diajar terusan mini itu teka ketaekan kana kabul ya dengekeun ujang dengekeun nya kumaha bener hirup teh kudu bener tong hayang ngeureug dogong sorangan sia teh
Dah kudu nurut kanu jadi indung, kanu jadi bapak. Desa mengaji tara, mumu, sekolah mung, belagung sama. Balik saya wah, di mami harus balik jang. Bisa lupa kita. Dintu ayo nyeri misalnya. Aduh pusing aku aing. Gadong atuh mi. Aduh aing geus kolot geus tahun pusing. Allahu akbar dia bukain coba degong misal. Ras kitu. Ieu nyeri. Aduh aing Gusti Agung. Lain inung maneh ka mana inung maneh? Buka tadi mah ditongo da. Nyai. Antep Nyai. Ah kades ya. Aduh aing yang ngaripukeun kawat ya Gusti Agung Allahu akbar. Ya. Jadi nyelakakeun sarana ya. Tuh si mami katubruk. Mana teh martuan Aduh adi labuh. ya dengekeun Nyai. Lamun ek mapatah ka budak ya cing bener entong aya jeung adat, tong aya jeung sentak ya. Lamun geus naon teh cilaka pe ka budak ge jeung ka kolot keneh. Jeung sia de belegog de anu aing teu nurut pisan sia teh. Ada pusing. Geus lieur mami ngurus budak dua ieu teh aing. geura meneh. Lain maneh ke bakal lanceuk dan lanceukna sia teh belegong deh. Aduh ampun diurus sia teh di maneh. Asa diurusna asa bedegong jadi adina bedegong. Bisa ngakoda sia. Teu bisa aing berat. Pengedolan sia teh. Naon gawe atunya jadi budak teh deui. Arek sia. Arek kelas arek sia. Mami ieu rek dibawa ku mami. Geus ku mami. Oh wayah nanya hampura nyaminya. Balik nongkrongnya aminya. Cek gelas sia teh. Aing. Tepo aing boga budak mami lah. ngagandong. Heeh, engke ku mami kowe digandong. Sok mi ada. Ayo sok ujang. Bangku ku mami ya. Aing. Aduh, aing yang kolot sia teh aing. Di mangkok we aing teh. Anu Hai, bose anak bonteng, jeung anak Kiki di pangkok ku mami. Aduh, aing kamu mami. Mami ieu labu sia teh goblok ya. pambura mi ngagawe. Aduh, Ieu suku heurah. sia teh anjir. Geus kolot geus naon sia teh samanggu anak muncang aing labu pusing labu alah. Ieu kumaha ieu suku ieu. Api tulungan aing ya api. Saya budak maneh ya blegong alah. Oh mami we angkot ku sia atuh ayeuna mah. Ngas aceng. Mami mah ya teh kuat teu mah kumaha rek modar Ya, ya. kuring karunya teh hampura mi ngagawe. Ayeuna mah ya kumaha maneh ngobrol tah kapal bahasa kumaha kalanjutanana cenah mami rek pingsan. Ya, ieu ka mami nya nu parantos nulungan abdi, nyalametkeun abdi, mangga kasadayana barayakan cah TV kurang Bandungan wae episode kanggo kalanjutna nya. Tihuy.